Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Halaman 14. Tuh sabar halaman di ayat halaman deui. Waksir sareng kudu ngalobakeun anjeun minal istighfari tina istighfar. Tab'an karana anut lil Qur'ani kana Qur'an al-adim agung. Lobakeun aya nama istighfar, ingat kana dosa, mudah-mudahan dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa fil hadis sareng dina hadis min riwayatil Bukhari. Ini sanyana kami saur Kanjeng Nabi, la astaghfiru yakin menta hampura kami teh Allah ka Gusti Allah Ta'ala wa atubu sareng nyuhunkeun tobat abdi teh ilaika Allah fil yaumi dina sapoe sab'ina kana 70 naonana marotan balikanana. Kangjeng Nabi nu jelas maksum diraksaku Allah dintenna teh tara kurang ti 70 kali istighfar ka Allah. Urang anu henteu maksum anu jelas ya Allah ya Rabbana kuduna leuwih ti Kangjeng Nabi dina nalika nyuhunkeun istighfar, nyuhunkeun panghampura ka Allah Subhanahu wa taala. Wali Muslim sareng milik Imam Muslim. Wa ini sareng sanyana kami eta layugonu yakin dipoekeun ala qalbi naon ala qalbi kana hate kami. Wa ini sareng saanyana kami eta la astaghfiru yakin rek menta hampura kami teh Allah taala ka Gusti Allah taala mi'ata marratin kana 100 pirang-pirang balikan. Wal Ibnu Hibban sareng milik Ibnu Hibban ieu dawuhanana nya diriwayatkeun ku Ibnu Hibban. Inna sanyana kami takuna kabuktosan kami talana udu yakin ngitung-ngitung kami li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisi di palinggihanana di tempatna al wahidi anu sahiji Robbi kana lapad Robbi du pangeran abdi igbir muga ngahampura Gusti lika abdi watub sareng nampi tobat Gusti. Ala innaka kana saanyana Gusti anta tegasna Gusti eta at-tawwabu anu nampi kana tobat ar-rahimu tur nu welas asih mi'ata marratin kana 100 balikan. Jadi menakan Kanjeng Rasul tara kirang dina nalika di tempat calikna teh terus-terusan Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dina hati nyuhunkeun tobat ditampi tobatna Kanjeng Nabi ka Allah. Ya Kanjeng Nabi ya. Wa fi wasiatin sareng dina wasiat Sayyidi wa fi wasiati Sayyidina Abil Hasan Asy-Syadzili rahimahullah taala. Alaika mesti ka anjeun bil istighfar ku menta hampura. Wa ilam yakun sanajan teu kabuktosan hunaka eta tetep di dieu naon dan bun dosa. Sanajan teu boga dosa tetep urang teh kudu bisa istighfar ka Allah. Komo ieu urang nu loba dosa ya kuduna leuwih teh eta. Wa tabir sareng kudu mikir-mikir anjeun teh nyokot kana pelajaran bi istighfar wa masumi kumaca istighfarna Kanjeng Nabi anu diraksa al akbari anu agung sallallahu alaihi wasallam. Ba'dal basyarati dina saenggeusna jadi pangbubungah wal yakini sareng yakin bi magfirati ma kana ngahampurana perkara jeung yakin nih Kanjeng Nabi mah pasti dihampura da eueuh dosana ge. Makana dosa takodaman nu ngasti heula itu mak mindan bihi tina dosana itu Nabi wa masareng perkara ta'akhura nu pandeuri itu mak rek dosa nu ti heula rek dosa nu pandeuri da eueuh dosana ge geus yakin dihampurana. Jadi ya tetep kene maca istighfar ka Allah. Wa yang bagi sareng peryogi naon kasratul istighfari lobana istighfar peryogi si jalma kasrotal istighfar kana ngalobakeun na istighfar inda awali laili kali teh dina nalika awalna peuting wa akhirih sareng akhirna itu lail mimiti peuting wa awalin nahari sareng dina mimiti beurang wa akhirih sareng akhirna itu beurang. Di hadis Ibnu Majah karena aya hadisna Ibnu Majah minimal urang subuh mah teu euy memeh salat subuh teh atau salat subuh teh istighfar teh terus-terusan urang teh kudu nama yo nya atau dina akhirna dina pas memeh magrib istighfar urang terus teh jeung dina sabada magrib istighfar urang teh terus
ma min hafadoeni teu aya ari ti dua malaikat anu ngaraksa yarfa'ani anu ngalaporkeun itu hafidoen inallah taala ka Gusti Allah taala fi yaumin dina hiji poe sohifatan kana catetan amal payaro maka mariksa Allah fi awali sohifati dina awal sohifahna wa fi akhiriha sareng dina akhirna itu sohifah istighbarun kana istighbar illa kolangi ngadawu sa Allah taala Gusti Allah taala qad ghafartu nyata ngahampura kami teli abdi ka hamba kami makana perkara baina tarpai sohifati dina antara dua tungtungna sohifah patuba mangkari kabagjaan eta liman pikeun jalma wajada anu manggis iman fi sohifati dina sohifana si iman istighbaron kana istighfar kasiron anu loba. Jadi dina arti Allah teh nampak ka hiji kana amalna hiji jalma nu mana diawali ku istighfar diakhiri ku istighfar. Ari kitu iraha kapan ari diangkatna buku catatan amal urang dilaporkeun ka Gusti Allah teh nya dina akhirna beurang asar ditaekeun diganti deui dina waktu magrib teh maka awalna asar awalna ayeuna penting akhirna awalna beurang jeung akhirna beurang kudu dimimitian ku urang teh jeung ditungtungan ku istighfar gitu. Wa inda tawaqqufi rizqi sareng dina nalika ngadago kana urusan rezeki li hadis Ibnu Hibban karena aya hadis Ibnu Hibban man sing saha jalma lazima kana anu ngamestikeun itu siman al istighfar kana istighfar jala makanya jadikeun saleh Gusti Allah lahu kasih iman min kulli doikin tina saban-saban karupek makhrujan kana jalan kaluar min kulli hamin sareng tina saban-saban kasusah parjan kana jembar wari oral jako sareng rizkian Allah kasih iman min haisulayah tasibu kalawan sakira-kira nu teu disangka-sangka eta kasaurang hadis jalma anu ngamestikeun ngadawamkeun kana istighfar maka Allah bakal ngajadikeun tina setiap karupek aya jalan keluar jeung tina setiap kabingung aya kajembaran jeung Allah mere rezeki ka eta jalma teh tina sakira-kira nu teu disangka. Wa inna wuqu'i dzambi sareng dina nalika tumibana dosa lima karena keterangan rawi nu riwayatkeun kana itu mah sa'al hakim fi sahihi dina sahihna itu hakim mamin muslimin teu aya ari ti jalma anu Islam ya malu anu migawe si iman dan ban kana dosa ila waqafa angin ngadago sa'al malaikat bi iso idunubi nyatana ku pirang-pirang dosana kalawan nyatetna pirang-pirang dosana itu muslim salah sasaatin kana tilu pirang-pirang waktu fa in istaghbaru maka lamun ngampura sala Gusti Allah taala bisyai'in dina hiji perkara mintil kasaati dina itu pirang-pirang waktu lam yauqi makan teu nibakeun Allah ka itu si muslim alaikan itu danbun walam yu'adzib sareng teu nyiksa Allah alaika si muslim yaumul kiamati dina poe kiamat dina harti kieu teu pati-pati aya ta ayeuna jalma nu muslim nu migawe kana hiji dosa angin ngadago ta si malaikat teh kana nyatetna dosa bi iso idunubihi teh kana nyatet pirang-pirang dosana salah sasaah sekitar 3 jam. Jadi di mana muslim ayeuna nyieun dosa teh ngadagokeun dicatet ulah 3 jam wae. Lamun teh mamenta panghampura eta si jalma dina nyieun dosana tina itu saah maka moal ditibakeun moal ditulis dah eta dosa teh ka si eta jalma jeung moal disiksa isukan di poe kiamat. Tapi lamun sakira-kira geus leuwih 3 jam kakara di dinya dicatet. Wa indah hitami jamil a'mali sareng dina nalika numpang panungtungan sakabe amal faqad ajma'a sareng nyata sepakat saal arifuna jalma ahli makrifat kabeh ala istihbabi hitami jamil a'mali kana nyunatkeun nungtungan sakabehna amal bil istighbari ku istighbar. Jadi sakabeh amal ditungtungan ku istighbar. Lamun dina geus migawe urang salian ti sholawat bacakeun
astagfiruka wa atubu ilaik itu. Apabila hadis sareng dina hadis mah naon sanjana Kangjeng Nabi kana kapulesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya astagfiru sok minta hampuran Nabi Allah ka Gusti Allah taala. Uqba kulli maktubatin dina ngiring-ngiring na saban-saban salat fardu salah samarotin kana 3 balik. Minimal aya we sangeusna salat fardu teh 3 balik wae mah istighfar. Ya tasyri'an karena rek naon nyareatkeun li umati ka umatna itu Nabi watan bihan sareng ngelingan lahum ka itu umat kaya ngagelarkeun syariat Kanjeng Nabi ku ngamalkeunana Kanjeng Nabi sangeusna ngamalkeun ditingali ku umatna tah ieu teh kudu disyariatkeun ieu teh kudu dijalankeun tah sapertuskeun kitu ala naksi taati kana kurang sampurnana taatna itu umat ku jalaran urang loba lalawura dina nyieun kahadean dina ibadah ka Allah maka dina saeusna ibadah tungtungan ku istighfar mudah-mudahan kakuranganna dihampura ku Allah tah eta maksudna mah kitu kanjeng Nabi Paulima maka dikanyahokeun naon anna usanyana kalakuan jeung tingkah yang bagi peryogi lil abdi ka hiji hamba naon ayak suro yang tangalobakeun itu si abdi teh ayu kasiro yang tangalobakeun itu si abdi minal istighfar tina istighfar ayak suro itu lailan dina waktu penting wa naharon dina waktu beurang sawaun eta mah qurba tadkuru eling itu si abdun teh dunuban kana dosa muayyanatan anu nyata barina anu nyata aulam yatadzakar atawa henteu eling teu ingat gitunya yak nu ingat kana dosa atawa nu teu ingat tetep kudu diistighfaran lobakeun istighfar wa bidzalika sareng kusabab ayeuna ayak suro minal istighfar ya manu maka tentrem hatena sahal abdi ji hamba minuzulil balai tina turuna balai alahi ka itu si abdun liqauli ta'ala karena dawuh Allah taala wa maka na tepati kabuktusan teu kabuktusan salo Gusti Allah eta muadzabahum anu nyiksa itu Allahum ka itu umat kaum wahum bari itu kaum eta yastaghfiruna minta hampura kabeh jadi Allah moal tak nurunkeun adabna lamun eta jalma di mapasikeun maca istighfar ka Allah ya Allah ya Rabbana mudah-mudahan urang sadayana dipaparinan kakiatan ku Allah sehingga salamina tiasa nyuhunkeun hapunten sadayana tiasa bahasana beurangnya minta istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa taala teras-teras urang sadayana nyuhunkeun panghampura ka Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabb